أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد وأنت على كل شيء شهيد بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله يا الله واذكر إذ ceritakan wajib kasih Muhammad إذ قال dina nalika ada wahayakun tegasna ada usaha Allah Gusti Allah Ta'ala kakabin Nabi Isa ilaha dina poe kiamat cukup tarbiyah di kami ngawaleh kakam eta kanjeng Nabi Isa caritakeun ke
Kanjeng Nabi Isa bakal dicariosan ku Gusti Allah dina poe kiamat judulna ngawoleh kakalna. Kumasal Gusti Allah ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra pangget Maryam, a'anta naha ari anjeun eta kulta ngucap anjeun linnasi ka manusia, ittakhidu urang ngajadikeun arajeun kabeh nikah kami wa ummiya jeung ka itu kami ilaiha ilahaini kada dua pangeran min dunillah salian Gusti Allah. Oke, ada penuat ada teh Aisyah tadi cing ada anjeun oge ngomong ka manusia kita dijadikeun pangeran jeung ibu anjeun salian ti kami cek Gusti Allah. Pemawagaran Kanjeng Nabi Isa, qala Kanjeng Nabi Isa bari ngagetkeun subhanaka lu maha suci Gusti tazihan laka amala yang bika mina syarik ya Allah. Maha suci Gusti jauh tina sagala perkara teu layak ka Gusti. Piraku Gusti aya kanca jeung sajabana mayakun yang bagi perlu dipikeun kami lawan aku layan ucap kami makan perkara lesan teu aya dipikeun kami dipikeun kami dihakim kalawan itu khobar lesan dihakim khobarna di dinya maya kuli anakku lama lesan li eta bihakim kalawan khobar lesan lina tadi. Aku naon perlu na bikin kami perlu jeung terpantas kami ngomong seperti itu. In kuntu qultuhu faqad alimta. Da in kuntu lamun bukti kami eta qultu ngucap kami bukan eta pangucap faqad alimta maka geus teman-teman uningan Gusti kana eta pangucap. Kan sagala pergi kau ini ngaku Gusti lamun nya kuring ngomong kitu pan Gusti pasti beutingan ta'lamu ma fi nafsi mah uningan Gusti kana naon perkara anu disebutkeun ku abdi dina awak abdi wala a'lamu ma fi nafsi jeung teu uningan kami kana perkara anu disebutkeun ku Gusti. Inna kasaya sunnah Gusti atta tegesangan satu Gusti eta allamul ghuyub dan ahlu maha uningan kana sagala perkara besar. Dalam kuring nyarita seperti itu pasti Gusti uningan. Ya, ada sagala rupa kauningan aku Gusti anu maha uningan kana sakabeh perkara besar. Saur Kanjeng Nabi Isa lain teu apa Gusti Allah teh Allah teh apa bisa dengan eta mah ngawoleh ka umat Kanjeng Nabi Isa padahal geuning Kanjeng Nabi Isa teu dijadikeun pangeran tapi ditanya ku Gusti Allah hareupeun umat teh oge heueuh mah jadi titah jadi mitah ka umat bade supaya kajadikeun maneh dijadikeun pangeran. Terus dicekak bisa. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Ma qultu mengucap kami Kanjeng Nabi Isa lahum ka kaum illa ma kecuali kana perkara amarta anu marintahkeun Gusti nikah kami di kana ieu perkara. Teu Gusti abdi mangan saukur nyaritakeun kana perkara anu dititah dicaritakeun ku Gusti. Wa huwa anya'budullaha rabbi wa rabbakum. Eta supaya ibadah arajeun kabeh ka Gusti Allah Rabbi yatana pangeran kami wa rabbakum jeung pangeran arajeun. Wa kuntu jeung bukti kami alaihim ka eta kaum eta syahidan an yaksian raqib naliti nu mengawasi amna'uhum mimma yaqul amna'u anu
nyegah kami kaita kaum mimatina perkara yang kudu ngomong ieu kaum maduntu salagilangan kami tafihim ieu kaum kami mangan saukur nyaritakeun perkara anu titah dicaritakeun di perintah sakumaha perintah Gusti titah ibadah ngumpul ka Gusti Allah nyata pangeran kami jeung pangeran aranjeun kabeh terus pan kami salat kami aya di tengah-tengah eta kaum ya kan kami tadi disaksikan ditaliti terus diawasi kaum supaya henteu ngomong anu macam salagi kami aya di tengah-tengah eta kaum falamma tawaffaitani aqabatani li rabbil sama nalika Gusti nyandak abdi diangkatkeun ka langit kunta antar waqiba alih kunta maka bukti Gusti angkat tegas dengan saukur Gusti eta waqiba anu mengawasi alaihim eta kaum al-hafidhu li amalihim kadituna makan nalika kami Gusti angkatkeun ku Gusti ka langit Gusti anu nalingakeunana itunya wa anta dengan Gusti ala kulli syai'in ka setiap perkara rekti ucapan muring kaita kaum rekti kaum ucapan kaum sabada kami diangkat jeung saliyana sakabeh perkara pokon mereka syahidun anu nyaksian mutalibun alim bih Allah ningali Allah meningat itunya maka sagala rupina ge terus kauninga ku Gusti teh ngawuleeh ka alamna Kanjeng Nabi bisa padahna ngeuning Kanjeng Nabi bisa dijadikeun mata kul Gusti Kanjeng Nabi Muhammad langsung dieukeun langsung mengikrarkan diri dina teh bahwa Kanjeng Nabi Muhammad nasyahadat Muhammadur Rasulullah katanya Muhammad utusan Allah pada lain anak Allah utusan Rasul aqwamun syahadat asyhadu alla ilaha illallah itu terjadi kudu bersaksi bahwa Muhammad itu Rasulullah sallallahu pambicara ku Kanjeng Nabi tetapi Gusti Allah ka Kanjeng Nabi mangrupakeun utusan Gusti Allah jeung teu ti Rasul lain anak Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam